goblok buat barete aing euy. Geus jaga-jaga di rumah ieu mah ya. Si diserang deui bahaya. Lamun aing beak mun diserang deui mah itu. Aing tripuh. Aing meuli kasih itu. Awur sudah ini. Berbenang di ke polisi. Aing nangan deui. Bahaya anjing mun diserangan deui mah. Nah, ya main lah ah. Aya kene tenang barangna. Ya euy. Wa aing telepon mah kalem. Nu poek anya singan itu. Halo. Halo. Kumaha? Ieu masih aya barang teh, Mang? Aya. Ieu nanti urang maksudna butuh ieu keur penting ayeuna. Urang arek balanja ka hareup teh paur, Mang. Urang kamari oge beunang ku polisi teh makan. Benang polisi di mana kemarin, Kak? Di hareup, balanja di hareup urang teh. Nyata mentak ayeuna urang butuh ieu, butuh 2. Amang di amang aya teh ayeuna. Aya. Apa sih 2 deui? Ya geus lah, kumaha bisa moal ieu lamun COD Mang, aduh. Ode. Heeh. Ya bisa, ayo. Maksudna urang COD di perbatasan we kumaha lamun di perbatasan didinya kan poek ya. Oh. Siap we ya. Iya, kayak tapi kadang perbatasan aman-aman. Di perbatasan aman lah, pasti aman poek ieu lah gitu. Ngan sing rapih we gitu mawana. Oh, barangnya pasti rapi soalnya ya terus dibungkus dilapis-lapis pasti aman barangnya. Yang sake lamun geus OTW terus tepi di eta di perbatasan. Kontak ka urang we nya. Ayo siap ke di kontak deui. Siap di antos ya, ade sing kade nya jalanna. Ayo siap. Siap, ayo. Tapi ieu harga rada naik, Bang. Oh, siap lah gampang soal harga mah nya. Yang penting barang nyampe we lah gitu ya. Siap ayo. Tapi eta alus barang, alus. Saya kalau jamin barang pasti halus. Maksudnya sieun goreng lah barang Pak, sieun kecewa gitu orang. Wah, mau kecewa mau. Paurna pernah sering belanja video. maksudnya kan paurna panana mun paur diserang deui gitu lembur urang teh Mang mentak enak urang pesan ka Amang geula teh ayeuna keur persiapan lah. Kalau mau ya barang pasti halus pisan soalnya ya barang imporan di Amerika. Siap di antosnya di kem tos nyampe kontak. Siap Ayo. Aduh, telepon si Amang ini. Halo, kumaha Mang? Hah? Amang di mana yuk? Ya masih di bumi eta, Amang geus nyampe. Ya terus nyampe yuk, sampai nyampe. Oke, siap. Antosan dirinya nya. Kade barang kade sing aman. Hati-hati Mang, tadi ge ka abdi aya nulurkeun 2 orang. Siap. Eta kade sing rapi nya, ayeuna abi kadinya. Ayo siap. Amang ge kade didinya bisa nulurkeun. Siap. Di dia aman. Ayo antosan nya. Ayo. Siap. Kayak inget teh heula ya, paur euy. Sugan we aman ayeuna lah. Goblok gila kemana paur ieu tadi ge geus aya di ukur keluar sama-sama udah teh
Harga 38. Oh itu. Oh iya. Beranya. Oh, beranya lagi euy. Bios. Apa kita namanya dongkap. Tapi eta barang aman gitu. Aman barang aman. Oh. Urang soalnya kamar sih kurang. Heeh. Kan udah hareup teh Mang. Kumaha? Nyawan polisi aing. Tak menang urang eta. Power oge mentak enak urang mending cewadean ka Amang we. Urang daripada urang langsung motor mah. Enggak. Power gitu mah soalnya orangnya tadi dituturkan ke 2 orang teu nyawa tuh warau. Heeh nya eta mencap bahaya. Karena soalnya bulan puasa lobang ieu keur dieu teh ku polisi teh. Heeh. Jadi urang teh sok power mentak mending cewadean. Mana oge anu di lembur beunang 2 orang sarua gitu. Tapi eta aman beunang. Aman imah aman. Soalnya tempola barang dah. Barang aman deh. Halus tapi barang halus imporasi Amerika kamari. Ieu teh karek 2 poin geus CF. Oh bisa sakit jadi ya coba di itu mah power aja gitu si aya di lemah lewat gitu cuma poin aman halus ya kan bener halus sok percaya mah orang cobaan lah dia coba lah mau aman nya aman aman sepi dah sama orang kemarin aman nih mah pasti masih halus barang lagi orang di Amerika atau Amerika mah apa kan barang gagal barang mobil kurang ajar apa emang baik sok ajaran ajarannya ajaran mantap ada orang anjing aja kumaya harganya batur manten apaan asalnya kan punya 2.000 itu beda naik itu harganya soalnya yang barangnya halus pisan jadi bela tambahan 500 siap orang pakai samping ya emang aing pusing aing iya kayak mah bucat terus sih orang aing ku sampingnya dibuterkeun Mang ge nya anjing betul mau petasan tak aing nurutan ya iya mantep ieu tinggal petasan naon karena petasan cabe nah dia aing ngobrol dulu halus 2 kali aing batur pakai samping kayak iya kok aing kudu yang manuk nak sador emang aduh aing ginian 2.000 Bang lah aduh tambah 500 aing barang halus aku pedina tuh itu atuh 500 urangnya 500 ya ditampik kurang ya sok mangga itu atuh ditampik ku saya nya tepat euy saos nya mau mini siap tapi ya aing seger penting siap orang nunya siap ayo atuh bun ya serayanan waduh satu video ya mulailah di subscribe beli saran komena emang ngan saukur video kamu hiburan aja di bulan Ramadan dia gitu kan dia bisa badai Malaysia mangga tah iya ada oh 2.000-an lamun di sini mah dari nama 500 salah hargana naik eta urang ajaran ya ajaran nah bisa dulu ya nah cepot kok mantap gitu wassalam